Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Sampurasun dulu anu di lembur barayan di kota. Wilujeng wengi wilujeng patepang deui sareng sim kuring. Sarang reng-rengan. Reng-rengan. Haruhun channel di Palihan Ciberem Raja Pola. Insyaallah dina danget ieu sim kuring sareng reng-rengan baris ngabuka mitos-mitos atanapi carita-carita kolot urang baheula. Ngenaan sejarah lembur khususnya di Ciberem banyak. Oge telat nepangkeun sim kuring sareng Acai. oge anu paeun sim kuring Kang Eben oge reng-rengan. reng-rengan Aya 2 orang deui guru manawi manawi kami Ki Anom Assalamualaikum. nepangkeun ieu nepangkeun Ki Anom. warahmatullahi wabarakatuh. Ki Anom sareng Oge di belakang rayar rawa ayar sini kamu. Sok kamu. saha teh Ki sanak teh saha? manawi Ki Manunggal. nah gimana enggak alhamdulillah paenten pemirsa ieu sim kuring sareng rengengan taya sanes pentingnya sanes pada ujub atanapi takabur ieu mung sakedar Ungkapnya fakta nah sejarah. eta pentingnya kolot baheula kolot urang ya Ulah sampai orang teh budak ora teh pohokan sejarah. tah eta jadi bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai sejarah gitu pentingnya sasayosna teh penten oge pergi ka Uninga penten ieu Ki Anom teh di Palihan mana manawi Di Singaparna Lewisai. di Singaparna Lewisari ini kami Kang Eben Bima asli di paling dia kan. sami pentingnya kuring asli ituin Ciberem pentingnya bisa disebat pengenten istilah nama nya karuhun Ciberem pentingnya karasan pengenten kolot-kolot urang sadaya parantos anu ngarantunkeun gitu nya mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna dosa-dosana mudah-mudahan pengenten anak incuna biasa istilah nama naon teh Kamu mulai. ngamumule tentunya Budaya Sunda. budaya baheula jika hilang Aduh. alhamdulillah tuh Sambel. aya sepan sampe udud kopina teh can aya teh tentunya diantos kopina pemirsa Sampai tah Pak Ben penten manawi aya carios naon di Palihan Ciberem teh anu acan kaguar teh pentennya terus kan di Ciberem teh seueur anu sejarah-sejarah anu kacang kaungkap ngecek saku kapungkur mah kieu aya nu kasebatna aya makam heubeul di dieu makam baheula duka di Paliman asalna mung atau sepuh kapungkur mah kami nate makam Nyiranda Gamulang. Randa Gamulang. Tah manawi Pak Ben manawi uninga gitu eta carita baheula teh kumaha tah sasakalana bisa dinamian Nyiranda Gamulang. Sinden ai saur nama eta sinden palid kacitaluy cenah nya kan ieu dulu teh muara ujug aya wanoja geulis terdampar lamun cek urang mah nya terdampar make karembong turungan ku karpun urang kitu di dieu santunkeun eta saur nama si nyai eta teh dipeureupkeun di Palih Kidul dari ka ayeuna can aya nu kantos ekspor sih kan anjeunna ge da alim diekspor pentingnya pilih marenang patilasan anjeunna jadi naon namina teh Diangge tempat anu lain-lain lah gitu nya. Terus pemujaan memang eta ge sim kuring kantos
nguping wartos eta teh nya karasan painten ayeuna mah anu disebut kuningna ge tos teu aya tah malihan mah anjeunna anu cipayun tos ngantunkeun dina usia langkung 80 tahunan ge anjeunna oge teu terang eta teh anu salarasna terus kami pisan ya oh, generasi itu di mana asalna kumaha naon teh perwujudan anu asli sapertos kumaha ayeuna ge teu uninga cenah anjeunna ge nguping wartos teh di sapuh anjeunna nah berarti painten nya istilahna mah meureunnan kurang ayeuna kikian teh hoyong nyobi berarti nya nyobi painten nyobi tahu mitos gitu ngabuka carita eta jadi salarasna teh eta teh kumaha caritana kumaha kapungkurna kumaha gitu dan memang anu kakuping ku Cibeureumm ge sami gitu sapertos kang ben tadi cerewaskeun kapungkurna Cibeureumm teh memang mangrupikeun nusa saurna mah eta Cibeureumm teh kapungkur mah dikelilingan ku leuwi gitu buktos naon paedan ayeuna nya ayana sawah-sawah ranca sawah-sawah ranca batu-batu arageung aya di sawah kapungkur mah jeung Citaneuy teh ka dieu nya nah saurna mah kitu eta ge mung painten sim kuring ada keur mah sim kuring mah istilahna nya jami anom keneh berarti nya anom keneh malihan mah aki nini sim kuring oge teu uninga kapungkurna sapertos kumaha mung cariosna sapertos kitu nya painten buktina teh ayana eta ranca-ranca di Cibeureumm tah painten nya ngalangkungan channel ieu Cibeureumm hoyong gitu painten nya uninga anu salarasna teh kumaha gitu nah painten terutama perkawis anu disebut Dimas Randa Gamulang teh punten-punten sim kuring ge nya kakarubun-karubun sanes bade istilahna naon teh ngorek-ngorek penting tapi ngaguar-guar eta mung ieu mung sakedar hoyong mastikeun eta teh kapungkurna terus kumaha sareng ti mana gitu eta painten ayeuna mah di ieu nya dipasarkeun kaki anom tah ditaros gitu ka naon teh ka sana disebar di Randa Gamulang teh nya Manawi gitu Manawi teu painten disuhunkeun kateranganana tah anu salarasna saperti kumaha jadi dikomunikasikan pinternya oh saya nak gitu saya nama ditaros gitu anak painten nyalakeun kaki anom mau datang assalamualaikum sampai sareng saha manawi ati mau punten ngawaganya kinya di paling mana ati manawi di paling kidul di Paraja teh nepi di paling mana punten saya tanya bulan Paraja oh Paraja hari aki menawi orang-orang teh yang terang gendernya wujud perwujudannya seperti kumaha aki teh mau pami sareng sejarah Dimas Randa Gamulang aya hubunganna teh aki benten menawi aki terang sejarahna kumaha tah Nyi Randa Gamulang sinden aslina ti anu dipikeun di kerajaan Galuh atau nepi di Pajajaran ti mana? Di Galuh. Di Galuh. tah manawi aki payun mana aki sareng Dimas Randa Gamulang aya di dieuna oh aki berarti atau aki apa meureun baheula umur
beureum teh baheula seperti kumaha kumaha sejarahna. Kemasian terang itu masih saja. terang. Ya mau Dan kencet. saja nah itu kan penting palawargi kopi nama Gila, kuyanya tadi tarusin jenenganna saha kapung kudu. ya nama anjeunna kayak pengen memang atas selami di dia tapi secara detail nama anjeunna geus sigana terang ya asa usul eta Oh saurna teh buangannya. buangan Jika nu jelas sama kapung kudu teh betulan sinden di zaman kerajaan Galuh sana betulnya. bisa jadi kemungkinan meren sa acan zaman Belanda geus sigana geus aya Nya geus aya. ada Zaman kerajaan juga namanya. zaman kerajaan da isinen mah ku zaman kiwari mah asa geus teu aya kan memang nya cerita-cerita kolot baheula itu memang eta ti baheula geus aya kan anu Turun temurun nah, gitu ya. temurun anu apa secara detailna memang meureun geus teu aya kan memang cenah gitu nya baheula mah Cibeureum teh leuweung memang leuweung leuweung Digana aya patilasan oge tiadanya. kemungkinan misalkan dieksplor deui pasti aya kan anu terang secara pastina ya emang susah oge sih da karuhun urang kan saya Ya, saya lain kan dihadirkan sepatutnya nah, dan ya gitu. Jadi wortesna mah dipikeun ya. dipikeun Dipikeun dan ngebuang ngabuang. diselametkeun ku jadi Orang dia ini karuhun-karuhun di Paling deh namanya. yang disebutkan tadi. Kekatahan Kami tadi eta punglam anu nyimas randa gambulang anu pentingna Penjaga. anu bae dunya yang penjaga. Sampai ngejelaskan kata iya sudah ngusahait pasti kan. sekali itu nang tidak di cerita nate tadi buang teh dibuang teh memang nggak eta yang suara sepuh ya barang memang lain orang dia duka orang mana situ kaya nu terang di mana asal usulna ungkapan teh penonton tos yang biasa di walungan kita nulis nya merenku kolot-kolot orang baheula anu ieu diselametkeun masih diselametkeun jadi aman keun ngeureunnya di nya di pulasara lah secara Sampurnakeun, nya. sampurnakeun meureun kitu. jadi tempat pembuangan saya sih pembuangan masa pusaka Iya. tak segala aja Kan memang Cibeureum mah cenah anu karaos pun sanes mah jadi memang tempat paniisan. Iya, matak usaha naon Nah, tipis gitu. we gitu. Jadi lamun istilahna orang hayang niiskeun pikir teh itu pikirannya. memang di dia enak cenah kitu. Sampai usaha mending di luar. Tah usaha mah rada hese gitu. Da memang suasana kitu. Kan kadang sok manganyakakeun teh nu model orang luar gitu nya. Mari tanah di dieu teh kakari parke pamiceunan gitu kan satada ieu ternyata teh. mah zaman baheula teh pot baheula soal segala aya kan para botolnya aya kumplit keting tadi Paling tidurnya Dan memang baheula mah cenah Cibeureum teh ukur aya sabaraha rumah itu dah. Jeung rawa hungkul pajarauh sabaraha hiji. Tidak meureun geus kitu ieu nya.
Ayeuna orang tinggal arurang anu ngaroranya mulai Ini mah kan. Untung ya sambut tuh macam. Kena pikir rupanya tarik gede. Pasti jadi sadak gitu ya ketek. emang nu katingali ge nya katingali ada gitu budak yang biasa-biasa Ya mun awakna teu kuat mah da. Iya. Puluh pisan gitu. Saya bisa lompat ke mana? Ke sawah. dekatan Paling itu kameramen kan dicakar. Ting ke pojok lompat ke ditu. Kena dina bener mantep. Bisa pakai main bola. Tapi juga lain Islam sih kita di dunia. Mana Islam Islam Jawa kuno. Oh, iya. Islam Kalau minat teh Sunda Wiwitan Wiwitan. Sunda Wiwitan Sisi aja sih harga lah sama-sama. Hmm. tah kitu paenten pemirsa sementawis mah nya Ya, Nambah- perdana nah, mungkinnya. perdana Perdana. Jadi membuat mitos misalnya di mana ada Ungkap sejarah lah. sejarah. Lebih ke ungkap sejarah bukan berarti kita nanti aligi atau hayang ngajak. Iya, intinya intinya kumaha ungkap sejarah kan sabarna seperti apa gitu kan. Anu bengkok diluruskan. Nah, gitu. nah itu Jadi yang paenten beredar di masyarakat sejarahnya salah kan. Hari Perlu dihadirkan kita mah diluruskan. nah diluruskan. paenten kitu misalnya salah sawios pangen pamaksadan sim kuring sapara kanca sanes bade istilahna ngadu-ngadukeun eta napi naon nyana kana jalan anu lepat gitu paenten pamaksadan namanya teh sanes hoyong ngaluruskeun paenten wah bilih aya anggapan di masyarakat mitos anu istilahna janggal teh insyaallah paenten musim kuring sapara kanca baris diluruskeun atanapi misalkeun palawargi sadaya aya istilahna gaduh naon teh misalkan di tempat salira atanapi di kampungna di mana wae aya anu istilahna tempat rada angker tapi aneh-aneh insyaallah paenten sim kuring sapara kanca Dibantu siap kanggo istilahna mukakeun ieuna atanapi Diluruskan. Tah, Jadi anu bengkok luruskan. nah gitu paenten di aya nu teu kahartos anu kumaha tiasa di komen paennya Nuhun, deskripsi atanapi kana komen mangga tiasa lebat kana channel sim kuring sapara kanca nyuhunkeun di eta. Benernya di subscribe. subscribe lah paenten eta mah Like dan komen. nah gitu supados naon teh kanggo keberlangsungan channel sim kuring sapara kanca paenten mudah-mudahan ku ayeuna channel ieu naon anggapan-anggapan anu awon paenten kana di tempat atanapi mitos-mitos anu rada janggal teh tiasa diluruskeun eta intina pamaksadan sim kuring sapara kanca rupina paenten kanggo danget ayeuna mah dicekapeun sakitu paentennya di anom sementawis paenten da awatos ayeuna ge capek paenten insyaallah kapayeuna paenten sim kuring bade nyanak reng-rengan anu sanes paentennya atanapi bilih misalkeun palawargi aya nu bade hoyong ngiring request uji nyali mangga lah tiasa paenten komen dina kolom komentar panginten sakitu heula anu tiasa kapihatur mudah-mudahan ageng mangpaatkeun urang sadayana oge mudah punten tina channel Rupi Kahirapan oge kakirangan kalepatan sim kuring sapara kanca rupina tetap sakitu apa-apa Cekap. anom punten anu kasuhun bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul.